Duit lo pakai nih, urut gawe di Kajarta. Aduh, pusing teu beak-beak. Kieu ya hirup teu gablok mah karena duit ge irit. Nah, sih orang kayak 1000-an yuk. Pisahkeun 1000 mah. Set. Pakai open BO bagi tuh kue nya. Aduh, karesel da aing. Geus kebel deg openan anu aing. Anu Aduh, aing mah bujangan ngalah lumbuk bekos topo dapur. Atuh nongkrong mah ngopi kek naon, Met. Jangan nongkrong tuh ngopi-ngopi acan mah. Di baturan laleur hejo kan sih, Met. Mana mah geul laleur hejo. Teh tadi subek laleur hejo. Asik. Ini parah ini. Pinakon. Mang, beli kopi atuh. Boga duit tuh Mang Didin mah, udah ngopi di dieu. Atuh duit mah boga aing Met. Tilo kosong. Emang nu sia kos bangkong. Ake bangkong ulina tilok mau duit mah. Ih, beli kopi ge boga duit mah. Oh, aing barosan aing Met ngelaktiran saria bae Pelit amat sih batuna. Oh, tek leungit be duitna. Leungit cenah. Met. Dompet aing ke mana ya, Met? Waduh. Woi, dak. Dompet aing lagi tieu. Syukur. Kawanat lin, kitu jelema pelit mah. Bantuan aing dak, nih dompet aing hayu. Ogah akan tak akibat jelema pelit kitu mah leungit lin duitna lebok tah. Ih, Met. Hayu bantuan aing nih dompet aing leungit ih. Met, loba duitan saya tak. Bek, sebe hayu bantuan aing yang dompet aing yuk. Bunglah ulap. Hayu bek bantuan neangan, kebagi 2 duitna. Lamun dompet aing kapangi ku sia. Bagi 2. Oh, bek, masalahna dina dompet aing eta aya duitan 1 juta, bek. Bo, loba amat. Misal ge tangan. Semangat ya, aing dek dibagi 2 mah duitna. Hong saya ge. Mang Didin mantes di mana bae ge? Sama Emek Kadio? Mantas di imah doang, bek. Oh, berarti hayu orang balik deui ka imah Mang Didin. Bari nangan di jalan. Hayu ge. Ayo. Bek, jangan didik enak, bek. Ayo. Bek. Gimana nya kira-kira datangnya, bek? Emang tadi lewat ka dieu, Mang? Kadio. Tah. Tah aing jadinya nanjak ieu, bek tah aing. Gitu tah, urutan bek. Kieu. Oh, gitu. Tadi orang ini kadi itu menurut tadi kasih lah. Oh. Lu aing jadi nyender bek yo. Gitu juga. Ieu bek. Nek naon nyender di dinya, Mang? Aing bari ngintip. Pan aya wean gulis ya di dieu. Teh putih ngaranna. Tas ya kolot-kolot ngintip ya. Pinak. Tapi nah, dompet aing bek can kapanggih. Jangan. Oh, ayo. Aing tadi lewat dieu bek. Oh, lewat dieu. Mang. Coba nanya ke si Teteh. Jugan manggilin dompet Mang Didin. Neng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenaon kos kaget kitu. Henteu kok, henteu guna naon. Jika sia manggi dompet aing henteu. Hah? Toket. Dompet jika lain toket. Oh, dompet. Keren cika toket. Idi. Kok ini mau nggak nih nenen? Males amat aing ya. Tah si subek-bek ku sia tah bere nenen. Bulah ku eta mah sieun, beut nage serem kos laku sapu. Oh bener. Geus din ku sia bae, sia hayang mah yeuh. Oga amat aing mentok pae karacunan. Dia toket sia mah geus kada luarsa. Sia mah ngajana nage geus duare kado. Aman, masih kene fresh. Harus baik mabur lah. Moal benar ieu mah mantak nage. Din, di kemana sih Din di bae? Kudu neng hang dopenan. Didin. Din.
Manggal di mana ya aing? Kuare mah sararese nyar pasien. Geus mulai telaku ya jadi dukun zaman ayeuna mah. Pusing deh. Mang. Ayo dukun tuh, Mang. Aju neuk naon Subek lamun aya dukun. Otakna kudet jasa. Dige. Oh, nya Bek, saya otakan oranganan. Olah, daripada orang neangan capek-capek, mending minta syariat ke si Mbah. Sugan ku si Mbah makanya wan, dompet Mang Didin ayeuna di mana? Oh, bener Bek. Honggus ge. Mbah keur naon di dieu? Teu nyaho ieu Mbah bingung nyar pasien. Aduh. Oh. Mbah, geus ulah kudu bingung-bingung. Urang rek nyari aja ka Mbah. Ho tah. Hooh. Asik panglaris. Hangos diuk di dieu bae lah. Di dieu. Heeh. Oh, geus ge. Mas jasa, Mang. Sasa nuk nyaret sa. Aya naon kitu nuk nyaret ka Mbah? Kieu Mbah, dompet urang leungit. Urang hayang dipangtongkeun. Di mana eta dompet urang ayana? Oh. Gampang masalah kos itu mah. Asal aya ieu. Gampang Mbah, nu kos kitu mah, tenang, aman. Oke. Kadi leungeun sia. Saha ngaran sia ngaranna? Ngaran aslina? Ngaranna Robert Alberto Sugiono Sumanto Cipto Mangun Kusumo. Panjang amat Mbah jadi liur. Aduh. Ngaran panggilanna Didin, Mbah. Awas kedong. Dompet siapa Din? Masih kene aya di sekitar imah sia. Nu bener, Mbah. Siapa? Ku teu percayaan ke si Mbah. Ya, si Mbah mah dukun internasionale. Tebakan si Mbah mah tilok anu meleset. Harus kira lanjut tangan. Ka imah sia. Atuh. Hayu, Mang. Hayu ge. Bayar heula Didin Suridin. Kasbon heula, Mbah. Kasbon, emang nih warteg. Bah, kumaha sih? Kan duit Mang Didina dina dompet, terus dompetna kan leungit, encan kapanggi. Coba pikir, Bah. Ndek mayar make naon? Coba pikir pakai otak, Bah. Pikir. Ngomong saku telenges disantet saku aing. Bah, ampun, Bah, ampun. Cuma nalagaan kok tadi mah. Honggus bagi bae, Bah. Nya, ke pokona lamun dompet nanggeus kapanggih, ke urang ka dieu deui, mayar ka Mbah. Oke? Enggak sekali itu, tapi saya ulah bohong ya. Oh, Mbah, moal. Hei, Bek. Ayo. Aduh, apes amat ya aing. Panglaris di hutang deh. Aduh, mana jeung meuli kuota. Geus teu kawawa aing yo. Hayang nyilu film itu non. Film biru. Aduh, kebal pugu ya. Liur pugu si oboy aing. Aduh. Geus jangan, Bek, jangan. Mang, tapi ingatnya, lamun dompet nak kapanggih ku orang kayak duit bagi dua. Oh, bawel geus panggihkeun, Bek. Eueup-eueup lah. Oke. Nah, iya kan, dompetnya kepanggih ke orang, Mang. Oh, Bek, iya bener. Alhamdulillah, aman Bek duit aing. Alhamdulillah tuh. Oke guys, gara bagi dua ge, Mang, sesuai janji. Oh, kudung. Asik. Tah, jeung sia. Kok 1.000 doang? Oh, cukup jeung sia mah 1.000 ge. Parah amat, janjina kan bagi dua, lamun dompetna kapanggih kurang. Atuh ho, Subek bagi dua, sia 1.000, terus ieu sesana ku aing. Bener kan? Tak adil lah aik itu mah. Teu adil kumaha sih sia? Pan eta beureut aing mah ngomong ge bagi dua, lain bagi rata, Subek. Lagian sia mah ulah hayang nyekel duit loba-loba. Enggeuna sia mah lamun nyekel duit loba-loba dipake meuli kondom ku sia, terus kondomna ditiu pake balodan ku sia. Geus lah sekali tuh kurang mabur itu. Geura ulin. Bong lah,
Pokoknya orang mah mau mabur, ndek Didi bae di imah Mang Didin. Bodoh amat ya. Berarti aing bae mabur lah. Heh, Botuna. Dasar jelema pelit, si tukang tipu. Dasar Botuna jelema edan. 1.000. Ai kana naon duit 1.000? Kurang sih, di masih Botuna. Retik, saya kunaon. Aing keur kesel met, kasih Botuna. Aing ditipu. Ongko mah lamun aing nimu dompetna, duitna neuk dibagi 2. Aing dibohongan met. Aing cuman diberi duit 1.000 doang tuh, purah nimu dompetna. Terus adek? Ade. Adege. Dasar jelema edan si Memet 11-12 jeung si Botuna. Terjelas. Ka dia cuman dialog gitu doang. Mina amat dah. Seger kan nanti koroge. Duh, dak si Botuna beli minuman sorangan bae. Minta gemang, kayaknya seger teh minuman. Kucarelam sia Memet, hayang bae. Aya hayang meuli dong. Minta duitnya gemang. Eta sia minta duit ka aing. Emangna aing dapat kolot sia. Mamaniseun tah biwir. Ih, kumpul it bagus duitna. Ih, ampun aing mah. Barosan aing met ngajajanan sia. Ih, bosan cenah. Dasar si Botuna koret. Bener beungar be aing. Bah, Mang Didin geus mabur deui tah? Kok eueuh? Mabur deui naon ka Dede ge encan si Didin. Can aya ka dieu. Hah, Kirain Mang Didin geus ka dieu kitu, Mbah. Ja dompetna geus kapanggih. dompetna geus kapanggih. Oh, geus, Bah. Tapi kemana teh jelema? Kok eueuh ka dieu deui? Mana can mayar eta? Kayana Mang Didin mah moal mayar eta ka Mbah. Nu benar sia. Oh, Mbah, soalna Mang Didin mah gede bohong. Urang gak ditipu kumanehna. Waduh, kudu diteangan eta jelema. Lamun teu kapanggih disantet eta ku jelema. Wawanianan nipu dukun. Oh, geus aya, Bah. Tayangan ku urang gak kesel ka manehna. Ha saya lu. Yuk. Untung dompet aing kapanggih deui. Sabodo amat mah dukun mah. Mali bayar gua aing. Lagian ngeunaheun amat. Cuman salaman doang jeung aing. Terus nudukeun dompet sia aya kena di Mas Yadin. Sorry ya. Mali bayar gua aing. Ha, Deden, mana bayaranna? Bayar tah. Atuh lah bayar. Pira aku seret kambah, hayang gratis. Nyaho, geura bayar batuna. Terus eta duitna geura bagi 2 jeung urang, bagi rata heula. Geus eueuh beak duitna ge geus beak wae pake jajan. Beak. Bohong, Bah. Moal mungkin langsung beak eta duitna. Gara bayar sia. Tidak mau tahu Mbah mah. Bayar. Lamun teu dibayar disantet sakuing. Santet bae, Mbah, beuteungna tuman kana melendung cak pos jelema keureuno. Gampang begitu mah, babari. Ih, ulah ge. Hongeus ulah ribut. Mendingan kieu bae. Ya mendingan gaur duit aing di jero dompet. Tuh gaur tuh. Padahal mah duit aing di jero kantong kabeh. Di kantongan ku aing. Ribut dek jeung Mbah Dukun. Aing mah hitung-hitung. Balas dendam be ka Mbah Dukun. Keur dia pernah katipu aing. Geus beunang kunang mah. Kok kosong si dompetna? Aduh, aing mah ditipu di bae ku si Botuna. Hei, Botuna! Ayo udah.